ulah karena hayang kapuji teh sehingga aya geus ka ditu geuning uih ti Mekah meser emas sarenceng ditaros teu haji bade ka mana bade ka warung maedah mane dikieu-kieu pake kopiah teh bodas dipanggil ngaranna teu ngalieu haji karek ngali kade teh keingkit da haji mah gelar ti manusia leres mabrur eta gelar baru ti Allah nu kumaha nalika niatna karna saha Allah subhanahu wa ta'ala nya kade setan sok ngagoda bu setan aya teu di Mekah setan aya teu ngagoda di mana-mana setan mah aya betul teu bu halo di dia aya setan aya di sampah aya setan teu oh ya di WC aya oh ya di sekolah di dia aya oh ya di panggung atau di hana keur nangtung keur diuk di panggung nu nangtung eueuh deui jasna warna naon keur nyepeng naon ganteng dia disebut setan geus ripo oh setan mah di mana-mana maka hati-hati pisan sabab godaan setan teh kejam luar biasa ngadoa ka Allah a'udzubillahi Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi seurkeun doa eta a'udzubika min syarri nafsi ya Allah abdi berlindung ka anjeun tina kagorengan diri sendiri sabab naon ari kagorengan ka batur bisa dijaga namun punten nalika goreng diri sorangan orang goreng ka diri sorangan nuju nyalira berbuat kagorengan ieu hese dijaga leres maka setan berbisik ngadoa supaya terbebas tina godaan kumaha godaan setan punten setan bisa asup kana mana-mana di imah setan bisa asup kana gelas kana cai panas cok bapak teh mah bang nyanakeun cai panas ari mamahna poho can dicetrekeun kucurkeun sugande panas berekeun ka bapana pas diuyup teh mamah ieu mah lain panas ieu mah tiis setan asup ka dinya cing ambek pasea cing ambek pasea lanjutkeun atuh cing ambek pasea iya ngaranna ngepieu nya sok kadinya ambek pasea ari mamah kumaha manya teh kadengi kadi sakitu jelas cok bapak teh kan pangnyokotkeun cai panas setan asup dekat curi indungna cok setan cing ambek pasea cing ambek pasea kata suara ya Allah suara abi indung akan ambek oge sarua ari bapak atunya hampura we atuh data gitu apal sudah teh geus dicetrekun ngadalil we ta indungna teh al insanu mahalul khata wan nisyan uluh hade alumni pesantren so dibalas deui ku bapana pak geus dodar gelap teh saminggu tah kepatanya maka kade jadi tugas setan aya menggoda sebagai ujian maka terus hati urang leres kadang geuning orang Indonesia mah disindir ku orang ditu teh orang Indonesia cenah ya'maluna selfie naon cenah Bu selfie mau bari manyun-manyun komo kacamata hidung iyo pokoknya mah kitulah bajuna ngajule beber aya orang nego itu apal come here kuduna dibalas ku orang nego yang dipoto gitu nya come here selfie wah nah alhamdulillah ya Allah aku sudah berangkat ya Allah ya Karim punten pisan punten sanes tidak boleh tapi setan berbisik sebarkan aya namina penyakit ain batur iri dengki batur gembira batur teh merasa wow ka urang eta jadi penyakit ain bahkan punten maaf 1000 maaf seueur anu uih di ditu terserang penyakit maaf 1000 maaf ternyata aya penyakit ain anu muncul gara-gara orang sering nunjukkeun selfie
Ustaz kan tadi innamal amalu binniat. Mohon innamal amalu binniat, saestuna segala tergantung niat. Tapi punten ari setan teh mah bisa abus ka mana bae leres. Aya gelas newel dina meja. Putra ibu lompat muing eta gelas katwel wong gebreng eta gelas ende pupus ende pecah. Ibu rek sabar rek umbak-ambak. Ya Allah ya Karim. Tuh, lamun sabar berarti terhalang dari godaan setan. Lamun umbak-ambak tadi cek setan kumaha? Cing ambek pasea. Setan, betul. Maka tetap ngadoakan itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungi dari godaan setan.